Basa ngalah kokosan teh poe naon sih harita? Kok ngalah kokosan? Kayak asa nama poe Senin. Kunaon gitu, Mak? Senin. Oh, palingan Senin mah ngahehenen. Hah? Senin ngahehenen. Hari Salasa naon, Mak? Salasa. Tah, Salasa mah sagala karasa. Oh, segala karasa. Air rebo naon? Mun rebo sagala katempo. Bedanya poe ka poe teh nya, Maknya. Hari Kamis naon Kamis, Mak? Kemis mah ngarah rumis. Aneh-aneh wae, nah ngararumis kumaha tuh Mak hari Kamis? Atuh kumis teh ngurud kumis tah bebersih. Oh, heueuh bener-bener, Mak. Tah, mun poe Jumaah kumaha, Mak? Mun Jumaah sagala nyararaah siga maneh. Soknya mereka emak. Heueuh masuknya euy. Tah, Mak, lain. Mun Sabtu naon, Mak? Tah, mun Sabtu sia digablok ku aing. Loba santanya geuning. Anjir, kokosan, wataranggoyan patrimbil kieu euy. Usaha ieu nya euy. Lah, aing salah usaha bae teh usaha ge. Anjir. Nah, ieu mah euy. Kek. Si Ugi keur naon handapun tangkal kokosan. Sampurkeun ah. Ugi. Keur naon di dieu maneh? Mak, ieu karena kokosan. Sia mah sok gagabah. Kokosan saha ieu? Teu nyaho mah kokosan sana mah. Yang penting mah kokosan hayu jeung alamat. Sia mah hadiah geura. Semamah naon tuh, Mak? Naon tuh, Mak? Kehed. Eta mah motong dialaan. Jih, nah kitu kunaon, Mak? Yai aing. Maneh wawaniana ngal kokosan ieu. Jih, aya emak. Heueuh kunaon tangkal ieu teh? Kunaon? Ye. Tuh. Tangkal kokosan ieu teh aya nu cicingan. Saha nyicingan, Mak? Teu nyaho cokolot teh bare teh ngomongna kitu. Oh. Atuh naon angker apa kumaha teh? Heueuh meureunan. Anjir. Ieu mah heueuh pengen ranggeun kieu juga ditinggal kerajaan. Heeh, baheulana cenah dieu depan pelebah dieu teh aya kerajaan. Hei, aing kerajaan naon sugan, Mak? Maaf, Mak, kaalaman teu. Heuh, cenah eta oge cokolot. Ye, daripada jadi mamala, untung diana deui. Wah, Mak euy, sieun. Ini teh lah. Heueuh tuh urang Balik. edit. Ari mah ayeuna ka mana teh? Ari ka kebon rek nyokot sulu. Ke kebon. Heeh. Mak sabeuki keueung, Mak. Heeh. Ayo, Mak nya. Ayo lah, urang rek ini. Bodoh si Ugi mah. Beunang keneh dibobodo ku aing. Bubuh ieu mah kokosan ngeunah lah lembut. Urang rek malah. Ari sia nanaon atuh sengkak-sengkek kitu. Lain naonan mah urang salah sare ye, salah bantal jadi nyeri beuheung. Maneh meni watir ka tidak parangkal perengkel. Heueuh buku mah ya aduh kunaonnya sugan aya tambana atau naon obatna kitu euy. Teu nyaho ai penyakit nu kitu mah. Engke ge cager sorangan. Ji, heueuh kitu. Cager sorangan, Mak. Heeh. Kitu euy. Ku aing mah diheureuyan si Sugi. Itu. Awas orai tuh. Tah orai tah. Ji, mana, Mak? Mak. Heureuy emak euy. Si mama heureuy wae geuning. Atuh heureuy we saeutik mah gih. Gih. Ai itu sayang naon gih? Sayang naon si eta nya? Lah, heureuy. Naon tuh? Yuh, kumaha tuh hese nempona, Mak? Mana, Mak? Sayang naon, Mak? Kolot-kolot kalakan heureuyan zaman nu geuring nurus tunjung pisan. Alus teh sia mah jiga begu. Anjir, si emak keur naon tuh nyengir-nyengir wae. Wah. Mak, keur naon tuh eta meni nyengir-nyengir wae? Kunaon tuh? Keur ngadar kokosan. Tapi ngeunah seger. Atuh ulah bari kikituaran mah, ulah bari cengar-cengir kitu da can karuan resep ami naon tuh? Kehed apa nya teh haseum ngaranna. Linu huntu. Non? Asem, linu huntu. Huntu nu mana tuh, Mak? Anu huntu dek ukur hiji jeung can kitu. Sia mah kalah ngaledek aing geuningan. Ya hayang mah. Lah, buat embung teuing, Mak, nu kitu mah kahakaneun monyet lain kahakaneun jalma.
Ye, gini sia kalau beki edan ngaledek aing. Si emak morongos. Da emak tuh dah ngadaran nu kitu mah tah jadi huntu linu. Ya ulah ngadaran ting hasem mak. Ya, loba ting ngadara hasem mah kana huntu beak muruluk sia. Ah, geus ulah ting dahakanan kitu mah mak. Ya kehen, untuk aing mah muruluk saten lain pada ngahakanan hasem. Tapi ya mah beak kurinyu.